Mari. Hai guys. Nggak sanjang. Guys. Nang sakompan. Kalau tadi itu yang gogo. Kalau ngejala tapi di gogoan ya. Lauknya lumayan banyak. Kalau ini yang ini guys ada yang nganyor lagi sama. Ke daerah ujung kulon ini nganyor dari rombongan apicung guys. Langsung jaro tuh nganyor ngesep. Bener saemer sakokang. Insyaallah sehat ka jaro. Tuh, lah. Heh, mun ikut ieu mah beak lauk di lok betik dulu lah. Nyemi. Tuh. Guys tuh. Nya. Trek dulu kita liburan. Wih, resep amat. Jeung rakyat nage bahagia ka jaro. Jaro na beuki ngeuseup mah. Dek demi. Tuh deui lah. Eta lamun ampul geus bergerak eta rarasaannya ka jaronya dreg mah. Kada digusur we. Oh, rut dia. Jaro gitu kang geus. Tukang ngeuseup ka jaro lah gak apa. Iya, di belah mana Nur ada galdai urang ya. Sok ngeuseup mah di laut. Oh, atuh ndak kudu roba duit. Atuh nu teh di sini ngeuseup di sisi ieu. Dak Sisi laut. diajak ke si Padang. Padang mana? Di Padang. Kenapa urang kira. Atuh siap. Tah dulu elok betik demi ya lo bae. Ieu na kan. Di dia mah betik na ngeunah ka jaro. Betik na koneng, lain hideung, najan di rawa ge lain. Doang di Tanjung Les. Heeh, Tanjung Lesung mah hideung. Teuas geus rak. Lah. Nanti guys tanggung kita matiin kameranya biar lihat strike-nya dulu. Sensasi strike betik. Benang 60 geus di dieu aja. Ah. 60 betik. Ku dihitungan. Hitungan. Aipah. Menang 20 ngarokok. Oh, berarti geus perjanjian nih nya antara rokok jeung betik, jeung lauk. Kayak jam baraya, kayak orang dare lah kayak imahnya. Kayak didinya kabur imah orang lempang. Aya kedokan didinya tempat lauk, apalagi budak aleutik ngeuseup. Di buri imah, segede-gede kieu biasana betikna ge ya, tilu ramo. Di dieu mah jeung anjoran jelema loba, budak Cibaliung, budak mana di dieu mah. Jarang seperti di dieu ge. Jarang. Nila rata-rata make lumut. Ngobat cenah ge. Nah, strike guys tuh. Dek demi. Aduh, betiknya masih kecil-kecil. Masih anakan. Tapi sendok kan ya. Sendok kan tadi dibelem. Sekali waktu, Boy. Dek menang saoplong dulu ya. Pono kayak pinuh ieu kabeh ieu. Oke guys. Kita ikut mancing lah. Lumayan tarung dengan Pak Jaro langsung. Nah, jelemana mah tah teu jelas. Beres lulus teu jelas jadi jelema. Oke guys.